Bandung baheula sesepuh nu ngawitan kagungan damel ngabukbek leuweung keur pikotaun teh nyaeta R. Indradireja nu nganggo gelar R. Adipati Wiranata-Kusuma. Dalam Bandung anu ngasta Kabupaten Bandung ti tahun 1784 nepi ka tahun 1828. Dina tahun 1810 anjeunna dipiwerang ku Jenderal Dendels mindahkeun Dayeuh Bandung ti Citerep ka Cikapundung. Sangkan ngadeuketan Jalan Raya Anyar Panarukan. Kurang leuwih sanggeusna kaluar surat parentah Gubernur Jenderal dina tanggal 25 Mei 1811 dayeuh kabupaten teh kakara bisa dipindahkeun ti Citerepna. Jelema-jelema anu digarawekeunana ti mimiti ngabukbak leuweung nepi ka nyieun gedong kabupaten kabeh urang lembur baulbul hilir nu kena ku kulakom gawe. Sanggeus kabupaten lengse eta jelema-jelema teh dimerdekakeun tina Herendais. Beres gedong kabupaten nya lajeng Kanjeng miwarang ngadamel masjid. Eta dayeuh kabupaten nu anyar teh dingaranan Bandung. Bandung hartina gede. Paling-paling sok kadenge dina carita-carita pantun saperti Bale Bandung, Leuit Bandung jeung sajabana. Nu matak dina ngaran oge dipilih anu hade supaya budakna jadi mulus salamet hirupna. Kajaba ti eta kecap Bandung teh tina harti kabujanggaan, sindir tina bendungan nafsu atawa Bandung nyaeta rakit pangganti mentas atawa lalayaran. Jadi Bandung teh ngandung harti malah mandar kakuatan daya gaib datanganan kaharepna bisa narik daya pambendung nafsu angkara murka pingasaneun mentas kana kasalamatan, kamuliaan, kaluhuran, nusa jeung bangsa. Dalam R. Adipati Wiranata-Kusuma, pohara rajina nepi ka loba rahayat ti mana-mana anu bubuara di dayeuh Kabupaten Anyar. Kabujeng mulih ka Jatimulang kaasal dipundut ku Nu Rahayu. Dina tahun 1828 dipendemna di pungkureun Masjid Agung Bandung. Terima kasih.